Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim dari kami dari grup Balakasadut. Mohon maaf karena mau menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan di tahun ini penuh barokah, umur panjang, dimurahkan rezekinya. Amin. Yang pasti ini si corona cepat-cepat berlalu. Amin. Ya rabbal alamin. Madaan terutama sana salira, lawan perut, Dari sarira cuman sih. pernah ada yang salira kisah kumaha gitu. Kan perut enak. Bisa di rodanya. Lamun karena perut peranakan masya Allah. Enak karena perut. Haraji juga nya. Mohon pada ji. lamun nggak etakeun ieu teh ya peranakan juga rahim teh sampai ka ngagucak teh karaos Ngan mun naikeun peranakan masya Allah. Enak ayeuna pan ku sepuh teh jadi kana dina kirang. nya kan sering karunya. Ganakan ponakan cret tina ieu teh. Terus setelah didekatnya jadi sampean dikatakan. Pak. Tapi sampai seminggu teh ini bekasnya enggak hilang. Sakit. Bekas ininya. Sasurkeun teh. Bekas punya. Karena dia ini no itu yang naikin ponakan kalau yang bekasnya sakit itu belum lemes dia udah kebanyakan dicongkel begitu. Kuku jenong. Kuku nanti hareras mulai ngarmalum kolot. Atuh di pedi heula mah maksudnya gitu. Ya Allah, jadi baka abi mah. Ulun cing Ngomong malu ya. bisa jadi singkayo ini aku. Walau teh sampai ka ngeri kalau dipegang gini teh ininya bekasnya. Kamu suka nggak mau kadang diituin sama umi. TNI kenapa? Ini enak enggak? Umi ini enak. Ini masya Allah. Harus daftar. Lemas ininya itu. TNI enak, TNI gitu. Lembut tangannya itu masya Allah. Teh Ucu sekarang teh ini. Ada bakat kan Teh Ucu mah. Jadi teteh kalau mau lahiran di sini jangan takut kan. Amin. Katanya aku pernah ngelahirin orang dulu di sini. Kalau sama saya Bayinya dipakai tuh. pas keberolan saya pas gitu abi dah cari. Kan China mau cerita ke abi. Nya. Abi narawas, rumpang robo lo. Untung teu dibalangkeun. Pas kieu aduh. Mari enggak ada ahli yang bantu, orang bantu. Kudu aya asisten ya. Mau dibalangkeun. Geus ieu batur di kahojem ku abi kalah diulahkeun. Cuma aku sendiri di rumah. Jangan itu dulu, jangan ngeden dulu nanti nunggu Pak Haji kata aku gitu. Malah udah Dia mah udah di depan kepala, udah depan pintu. Pas dilihat itu si kepalanya udah gitu. Aduh, itu gimana ini manggil suaminya di sana kan manggil Pak Haji itu di luar. Jangan itu. Si teteh udah oan terus. Lagi buahnya. Dan aku abi gitu mah abi pas tahu dan gitu kok abi bah teh budak ngagejeroan. Berkaitan ya anu. Sidik tuh barani abi nana jadi caina kitu ka abi mah borolo. Eta abi geus kitu teh. Sia eta kumaha mana eta kalau udah nangis. Ai geus gitu teh. Kabayang geus budan. Jadi mah burawas. Cak abi teh sok atuh cak abi teh kitu kan. Mana nanya nyanak rambut no kitu kan punya aliran. Aku bari henteu cari kita mah. Jadi Bali ame keluar Oh, ngelakukan kedua anaknya. Langsung gitu tuh. ditarik. Keluar jeung bari. Jadi tarik. Henteu tadi tarik ulah ditarik. Terus gitu teh aduh eta abi geus rowas neangan sarakina mau memegat paraji. Nya eta geus garing ku abi teh kumaha ieu nya cak abi teh abi mah can luas motong ieu na cak abi teh budak teh karek naon cae we abi teh di kurungan di budak teh hari karek tolojol paraji. Sok galeng cenah jadi budak teh cenah cuk paraji. Repe cenah lamun teh paraji. Eta pun dikat geus nolong kitu teh ku abi teh di kitu-kitu we ku abi teh pengalaman abi kitunya diieukeun gitu. Ditiupan. Nanti silang gitu ku abi teh kan marajo gitu geuningan. Ceuring teh bayinya pas lagi. Nah, yang cari deh yang gejrot eta mah caina teh. Berarti entah asup iya, berarti entah asup kayak ketuban, asup kayak ketuban buru di klobek. Abi kayak geus di Indo, Tinggalin tetangga orang dia kelahiran kan Paraji gitu. Orang dia mah kan budak teh ngalarnya teh gitu.
Jadi kayak gitu ban asup itu perlu dikorek, dari ditungtakkan, baik dikorek halal, ditungtakkan sukuna kikir satu dan orang yang di rumah mah susah-susah gampang, di rumah sakit mah kan pasti pakai injeksi, vakumnya. gitu. Tapi orang dia lawan marangnya budak mah Di gitu. rumah sakit. Marangnya mah loban AC, jelema dia jenong kana cai jarang, sieun kana cai lu dan diantem jeung AC. Ya. Deui dari kami deui. Asep Itu jeruk itu teh. Terima. Nangisnya dia itu jeruk. Jumlah tinggi terus. Terus ke itu sudah. Tapi orang lahiran mah yang kalau udah balik ada keluar sudah tenang. Yang bahaya kan balik ya. Aku abis itu pulang ke Indonesia menjadi namanya teh si Pak. Udah nanti mau dikuncul. Si anu Arita teh. Lu cok abis teh umur 2 tahun baru nanti kunjung di bareng. Nasib. Kan nanti kegelis budak teh. Namanya teh si Pak. Karunya si Pak. Ya umur mati segitu. Anu abis teh. Saya juga ngelahirin anak saya itu, tapi udah keluar di luar baru Parajin datang sendirian gak ada orang. Hamil 8 bulan ibu saya pergi ke Suria. Darah teh? Hah? Darah teh? Abi mantu, Darah. Pertama Iya, anak pertama. Oh, mitoha jauh di Cilegon abi mah. Minum abi ke Suria. Oh, sengsara nyari di arek sedih, masa di orang lahiran pertama dimanja di alam-alam saya mah boro-boro. 3 hari langsung udah bangun dari tempat tidur, saya mah udah masak, udah nyuci, udah ngejalin air. Dibangkat aja bangkung tuh dari sini disila kaki begini, tarik sekencang-kencang sampai ke sini 12 meter. Pinter ka orang Banten mah. Nah, ada bengkung. Ngajaga ya nanti Asep sarehat jarak jag gitu beda di. Abi pinter sangat bengkung mah. Sorangan we abi mah Teteh jangan jangan setengah batur. Abi ada mah beurang nanti. Abi mah jelema na asa penasaran abi mah. Kasih bengkung nanti. Saya kan orangnya pernah ada orang lahiran pengen tahu Sabelit saya mah puterkeun ka anak, puterkeun deui, puterkeun ka anak. Ini kan siapa? Teh nyeri ya tenang ya Malah enak bekasnya non. Makanya kalau bekas dipakai mungkin kan ada tapaknya itu jangan digaruk, minyak kelapa panas diolesin. Jadi gatel nggak ada gatel, jadi di sini tuh nggak ada singkayo di perut itu, bersih gitu. Singkayo tuh orang mana? Singkayo tuh ini. Bahasa Indonesia naon singkayo? Nah, Serolet. lain, serulitan lain. serulitan Kieu tah geus lahiran teh cuma teu ngalaman. Nyanda. Inina kujubleg. Jublog Belangan. di paku dina papan urang udah obat. ngarupa ge kieu abi mah 40 dinten teh ya. Nya abi mah kan ngalaman Asep kieu tah. Nunutan oge kieu teu meunang nyari. Kalau saya mah langsung nutupin area mah iya abu panas Asep, abu panasnya di buntung kainnya, didiukan etang. Rasanya jadi ibu Ulah obo. kita kayak rumah obatan abi Hoyong naon. dipas hoyong mama cabe leuweung teh di lainna. rumah sakit mah teh itu senajan enggak minum jamu udah banyak injeksinya di rumah sakit mah. Keperanakan aya kering obatnya jadi dari suntikan. Hari ini mah kudu Sok dipasieun ku cabe eta leuweung teh. Cabe leuweung naon teh mah kia. Cabe kiara. Cabe areuy nya nu kitu. Oh, ada anu. Dan gitu bahasana lamun hoyong udah teh. Kamu nek unggah teh kieu tah. asa beneran. Sak, cenah sabar. Nih kesel. Kumaha aku urang teh bahar sih. Aing nu ka lari worokan teh mengamek ka mah. Hari abi mah nuju di nanti di desa. Hari kado rancangan teh orang mana gitu ngobrol-ngobrol lahiran itu abi mau sembuh we abi mah ngalahirkeun teh nyeri cek pada acan biasa. Terus gitu teh. Cenah istri pamut istri sabar tahun sekian tahun. Padahal mah hayang dia teh. Hayang mau anak. Ari abi kan pernah kerja di bidang teh. Ya Allah tak abi ngalahirkeunnya cek abi teh cangkeh nyeri segala nyeri. Oh cenah mana budak teh yeuh cek abi teh ieu budak abi mah budak batu. Eta mah kos nu heueuh we geus buka halaman. Jadi abi ge ngalaman teh tuh bisa ka dokter disuntik nya disuntik ngarah mulus tadinya meureun ari istri tos mulus pembukaan mah eta salib terus gini ai dokter mah Hayo disuntik. ibu tinggal pelan nemalan kene mah acan cenah Baedannya. iya nemalan kene mah lamun terus ngawalerna ka mana menit terus langsung buru-buru terus cara dokter abi kan bisa di dia gitu cenah. Jadi budak encan mau hinta ieu encan bukan terus langsung disuntik perangsang waduh eta budak kita Muter. ya bisa abi ge kitu anu pertama kitu tuh cu Hari mulus mah yang kedua bekas ieu teh cai pembukaan belum ada, minumna naon bere susu dibere minyak, minum minyak setengah gelas jeung naon
pohon randu nu ngorana eta teh kumbasing bersih diperes ku cai mateng. Pancen teh ngalesan. Minum eta beak 2 gelas abi mah. Minum setengah atuh eueuh jelema. Ari si bayi teh sira teh geus setengah teh geus keluar setengah. Sementara abi si Nisa masih leutik umur setahun 2 bulan jeung si Nisa teh ya Allah. Ari inget abi harita umur kumaha abi kawe abi. Ayo ngambil air teh. Ayo teh siapa sih? Di hutan daun wera ekos domba. Abi mah sep atuh bayangkeun tina umur 8 bulan ku sedih ditinggalkan kulot kasur ya jadi TKW iya ya disuntik Allah. perangsang jam 12 siang Nino. Keluar bayi anjing dia jam 12 coba. Abi teh poe kemis teh ucup poe kemis kerasa mulus poe Sabtu Allahu Akbar adzan asar jret eta si Rizky. Keluar coba 2 puting abi mah disiksa. Panas pinggang, udah panas pinggang sama bapaknya si Rizky. Belum Jahe merasakan di bawah ya. di parut Bagaimana diolesin. Eta mah 2 puting asep teh sare hayu we utek-utekan kieu utek-utekan. Betul ya sama teman itu bahwa Atau cangkeng panas dibere bawang bodas jeung jahe nya kok kieu meureun nyecep cek abi teh dibere nasu gan teh beras kencur. Dibere naon sih ieu teh mending nyecep. Bawang bodas jeung jahe la ilaha illallah cek abi teh atuh beuki panas cangkeng abi lain ku cager. Manya cenah. Kata hari darah masuk ieu. Nyokot lapnya di lapan ku manehna teh. Lambat cenah. Terus dibere naon beras kencur atuh cek abi teh lain ku jahe jeung bawang bodas cek abi teh. Temen eta kumaha perbawa diri urang abi mah komo baheula ripuh. Abi mah 2 anak lagi nunggulan sampai dapat kurojolna apa di sana kalau teh aku dokter teh kayaknya. Oh Kang Asep di rumah sakit. Di rumah sakit 2 anak lagi. Di bumi baheula. Anu 2 anak sama di bumi heula kan. Saungi teh ieu wae cenah ka dokter. Sahur bidan teh cenah ka cenah. Tapi di belakang. Pasti lamun tos teh sanga mabeurang kerah langsung. Iya. Awit mah ku mabarang heula. Mabarang teh sangamun manggil cenah bidan, manggil bidan. Saungi bidan teh cenah ka dokter. Di Japun banyak Zaman sekarang udah manuk lah. ya kapan ke dokter kan tuh lebet tuh di kamar heula da ngadosan heula ieu pembukaan karek pembukaan 2 cenah. Ari ieu terus fokus pon disuntik teh teh nah. Guraulan ieu mah terus racau ieu dibanyangan. Dan dokter teh ngalongok tuh ya kita laporan. Dokter teh ieu pisan. Tingali dokter teh. Ibu terus nyambung kene mah teu acan. Lamun terus teh nyambung ditaros tah eta terus ieu pisan berarti terus pangsang pisan. Alat sedot ari nu ngalahirkeun sedot teh sakieu da sedotanana teh buleutna. Caplok kana kemaluan wanita. Sedot kan si Nisa kan abi ningali indung ngebaturan di jero. Da keukeuh hayang dicepengan anak saya suruh masuk, anak saya suruh kan lahirkan si Nisa. Asup we abi teh ka jero hek ya Allah ya Rabbi ya teh ningali sugan teh indung hari teh Astagfirullahalazim kitu ya Allah ya Rabbi. Abi si Nisa bakal ngalaman teh abi teh ya Allah teh perjuangan indung teh ngalahirkeun geuning cece teuing cek abi. Geus biak segala sembari disedot teh bari ditransfusi darah ini abi mah. Da kurang darah. Abi mah rai nu bungsu. Teu neang paraji keneh teh mah. Abi neang parajina kan teu nunggulan sih pertama pisan. Rai nuju abi SMA kelas 3. Mama teh gaduh deui ali. Oh eta teh baheula. Jalan teh 14 tahun tin kadua. Oh langsung. Sebenarnya mau gaduh deui jeung. Pas mah abi meureun kitu mah Asep, mangke disangka teh moal gaduh deui. Abi mah 2 kali neang paraji teh. Kebagian yang paraji Abi mah minggu karaos perut teh tos Isa lahir teh dinten Senin magrib. Nah, baheula. Magrib teh karak lahir. Wah, yang geus lahir teh abi mah da disangka teh maot, meureun ka Asep. Teh ripuh abi mah. Mata kada sieun mun di dieu kitu teh sieun kitu. Jadi tos keluar teh si bayi meureunna seueur keluar darah, seueur keluar teuing darah. Jadi long teuing teh Eli. Oh nya sedulurna gitu. Tos 15 hari kitu. Saya darah. Bade disalinan di orang tati salin cenah kitu cek indung teh batur maka Asep geus 15 poe geus buat ngadawuh anu boro-boro da. Terus cenah sok tati urang salinan di salinan ujung papan gitu pas papan abi Kita catat betul. Membahas dinten teh ya? Kalau di gitu deui. jadi kan nggak boleh kesentuh. Jadi sangka apa yang umur Namanya kita kan perempuan orang Indonesia kan suka nggak enak perut. jadi gitu kan, lemah bener-bener urang makan. hukuman can dewasa gitu can waktuna urang Sabaraha ini. duka atuh umur 18 tahun mah 18 Apalagi tahun hamil mah kalau bisa ini apa